Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dina aya kesempatan simkuring bade ngadadarkeun ngeunaan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran mata pelajaran bahasa Sunda. Sateu acana tepangkeun heula simkuring Didit Maulana SPD, simkuring dia salaku guru bahasa Sunda ti SMA Negeri 1 Cimalaka. Ieu dina ieu materi ngeunaan pemecahan masalah siswa, ieu teh judulna teh nyaeta ngaronjatkeun motivasi diajar siswa dina pangajaran basa Sunda kelas 10 materi aksara Sunda ngaliwatan media aplikasi Arkada. Ieu kanggo materi aksara Sunda teh ayana di kelas 10 semester 2 di KD 3.7 ngeunaan aksara Sunda. Anu kahiji nyaeta aya deskripsi masalah anu disanghareupan di dieu teh seueur bangbaluh nu karasa dinu prak-prakan pangajaran basa Sunda di kelas, utamana nyaeta ngeunaan motivasi diajar siswa anu kawilang rendah nalika pangajaran keur lumangsung. Di dieu Uno nyebutkeun yen motivasi diajar teh mangrupakeun rojongan internal jeung eksternal ti siswa-siswa anu keur diajar pikeun ngayakeun parobahan paripolah anu umumna dibarengan ku sababaraha indikator atawa unsur-unsur anu ngadukungna. Salajengna di dieu teh masalah motivasi diajar siswa teh gede pangaruhna teh kana lumangsungna kagiatan pangajaran. Contona bisa ngaruh kana kamampu siswa maham kana materi. Nu kadituna teh engke bakal ngaruh oge kana nilai siswa atanapi hasil diajar siswa. Salajengna di dieu aya akar permasalahanna anu kahiji teh nyaeta motivasi siswa diajar bahasa Sunda utamana dina materi aksara Sunda anu masih rendah. Teras anu kaduana media anu dipake nalika pangajaran aksara Sunda teh ukur buku paket anu ditepikeun ku cara model ceramah biasana mah. Sumberna teras media anu dianggona ukur buku paket atanapi teks atanapi bahan ajar. Teras anu katilu di dieu fasilitas anu aya di sakola teh kawatesanan. Contona misalkan jumlah proyektor atanapi infocus anu terbatas jumlahna. Atanapi speaker. Teras nu kaopat di dieu nyaeta siswa teh teu apal larapna aksara Sunda dina kahirupan sapopoe teh sapertos kumaha. Teras di dieu alternatif solusina anu kahiji teh guru teh nerangkeun heula teori ngeunaan materi anu rek dibahas dina pangajaran. Di dieu materina nyaeta aksara Sunda teh nya janten sateu acana dijelaskeun heula materi aksara Sunda sapertos kumaha. Teras guru anu kadua guru nerangkeun materi aksara Sunda teh make media aplikasi Arkada di dieu teh. Mediana nganggo aplikasi Arkada pikeun ngaronjatkeun motivasi diajar siswa teh. Teras anu katiluna nyaeta guru ngayakeun sawala atanapi diskusi jeung siswa ngeunaan materi anu keur dibahas. Materi anu keur dibahas teh nyaeta anu tadi teh ngeunaan aksara Sunda. Di dieu teh contoh aplikasi Arkadana nya di dieu dipalih kensa di dieu tiasa katinggal aya gambar aplikasi Arkada eta teh tampilan aplikasi Arkada nalika tos di-download di HP sareng diinstal. Ieu aplikasi Arkada teh ieu teh hasil kerjasama ti Unpad nya ti mahasiswa Unpad, hasil kerjasama ti jurusan komputer sareng jurusan sastra Sunda. Di dieu teh aplikasi Arkada teh sateu acana ku urang teh kedah di-download heula, teras ku urang teh kedah diinstal heula. Teras saatos urang gaduh aplikasi Arkada anu dina HP, nu tos diinstal dina HP, urang kedah nyayogikeun oge kartu Arkadana. Di dieu aya kartu Arkadana di dieu teh ti Unpad dipasihan oge kartu Arkadana pami misalkan teu aya tiasa di-print tina file PDF anu aya dinu Google Drive anu tadi. Ieu aplikasi Arkada teh tadi teh teu tiasa di-download di Play Store nya teh aya dina Play Store. Janten kedah di-download ngaliwatan Google Drive. Teras ieu kanggo kartu Arkadana janten keteh di dieu tiasa katinggal di dieu teh aya kartu-kartu nu isina teh kata-kata aksara Sunda Jadi lengkah kahiji teh urang teras nyusun siswa mewarang heula siswa nyusun kartu-kartu ieu nu isina teh kata-kata aksara Sunda disusun jadi hiji kecap. Ieu di dieu contona teh misalkan kartu aksara Sunda teh ku urang disusun jadi kecap ucing ieu teh misalkan. Teras engke teh siswa teh bakal nganggo aplikasi Arkada nu tadi di-scan si kartu anu tos disusun teh ieu barcode-na aya barcode-na tiasa tampil. Di-scan si barcode-na teh. Jadi engke pami misalkan siswa tos nyusun kartu Arkadana jadi kecap ucing, teras tos disusun teh di-scan nganggo aplikasi Arkadana.
tangga teh bakal aya animasi anu tampil. Contohnya misalkan di dia anu disusun teh kecap ucing misalkan dina kartuna teh. Terus atos di scan nganggo aplikasi Arcada kita bakal keluar ucing animasina. Bisa oge misalkan siswa teh nyusun kecap manuk misalkan nganggo aksara Sunda nya. Tah di dia aksara Sundana aya tuh aksara Sunda U terus huruf ca nganggo rarangken panghulu sareng panyecak. Misalkan nyusun kecap manuk, tangke bakal aya animasina keluar nalika di scan teh manuk. Nah gitu. Tah ieu kanggo cara install aplikasi Arcadana nya. Tadi dia teh nu kalengka ka hiji teh tiasa di scan heula barcode-na satos di scan kita bakal tampil halaman Google Drive. Tangke mangga tiasa di-download langsung dina Google Drive-na tiasa di-download dina HP. Terus atas di-download teh engke bakal tampil file downloadna. Tah ieu contoh file download anu aya di file manager sareng file download anu aya dina browser gitu. Tah salajengna satos di-download ku urang teh kedah diinstal atanapi dipasang si aplikasina dina HP ieu teh. Tah carana nya tinggal di klik pasang atanapi klik install terus engke bakal install aplikasina. Tong hilap oge dina HP-na diizinkan heula install aplikasi dari luar dari sumber lain atanapi. Tah satos diinstal urang tong hilap oge ieu ngizinkeun masihan izin kanggo aplikasi Arcada nganggo aplikasi HP, aplikasi kamera anu aya dina HP. Janten ke aplikasi Arcada teh bakal dianggo dina kamerana. Jadi engke kamera tiasa dianggo ku aplikasi Arcada kanggo ngascan barcode anu tadi teh. Tatra salajengna ieu di dieu kanggo hasil pemecahan masalahna nu kahiji satos di larapkeun ya aplikasi Arcada kanggo pangajaran teh nu kahiji siswa jadi leuwih sumanget diajar nalika materi dipidangkeun ngaliwatan aplikasi Arcada gitu teh. Terus anu kaduana suasana di kelas teh jadi leuwih rame nalika pangajaran ngagunakeun media Arcada teh aku sabab tadi kan jadi ieu aplikasi Arcada teh deukeut jeung dunya siswa zaman kiwari nya anu rata-rata zaman kiwari mah siswa teh resep karena naon-naon anu aya hal patalina jeung teknologi. Terus anu salajengna di tes siswa jadi leuwih paham kana materi aksara Sunda. Tah ieu di dieu kanggo sumber rujukanna di dieu teh numutkeun Hamzah B. Uno anu judulna teh teori motivasi dan pengukurannya. Analisis di bidang pendidikan. Hatur nuhun mung sakitu anu tiasa kapihatur kanggo kasempatan ayeuna. Hapunten bilih seueur kakirangan. Hatur nuhun kana parhatosana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.